Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 16 April 2026. Masih dina surat Al-Hajj ayat ka 27na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin jeung kudu nyeru anjeun Kangjeng Nabi Ibrahim ngagero umajak ka sadayana masyarakat kota Mekah waktu sarita di mana nyeruna di luhureun Jabal Qubais. Jabal Qubais teh anu ayeuna mah dianggo bumi raja-raja di dinya di luhur ngagero ka sadayana umat Islam di dinya jeung di mana di Bukit Sofa sami ngagero da eta luhur finnasi ka sakabeh manusia utamina jalma anu Islam bil haji karena ngalaksanakeun ibadah haji waktu sarita. Jadi diseru supaya ngalaksanakeun ibadah haji di kota Mekah. Ya tuka tangtuna daratang ka anjeun ku pangersaning Allah sadayana jami-jami rijalan birijli kalayan kusukuna laleumpang tinu jauh tinu deukeut laleumpang. Ti Yaman, ti Abha, komoditi daerah Tabuk anu caket sareng kota Mekah anu kajangkau puluhan kilometer laleumpagan rijalan birijli kalawan kusukuna leumpang. Wa ala kulli domirin jeung aya anu numpak kendaraan rupa-rupa nyaeta domirin kalebat anu numpak onta anu kurus anu begang. Nah make kurus pan jauh leumpangna eta onta teh tepi ka begang. Misalna ti Yaman, ti Tabuk, ti Abha, ti Baha, ti Mandek, ti mana-mana leumpang jauh banding ku jauh tepi ka kurus eta ontana. Saterasna hadirin. Ya tina tang tu daratang itu jama-jama kalayan kersaning Allah mingkuli pajin ti saban-saban penjuru negeri amikin anu kacida jauh. Nah, contohna ti Indonesia, ti Malaysia, ti Brunei, ti Thailand, ti Amerika, ti Eropa jeung sajabana daratang ka kota Mekah. Daratang liyashhadu supaya nyaksikeun itu jama-jama manafi'a kana pirang-pirang manfaat haji. Manfaatna naon hajian teh kahiji manfaatna silaturahim sadayana umat muslimin muslimat sadunya papenak keur hajian. Papenak jeung urang Turki, papenak jeung urang Libanon, papenak jeung urang Iran, urang Amerika, urang Eropa jeung sajabana urang Thailand, urang Filipina. Di ditu papenak eta silaturahim. Kaduana manfaatna kengeng amaliyah ibadah haji. Nyaeta ridho Allah kanggo pibekeleun sampeureun urang di akhirat kalayan ibadahna insyaallah anu niat karena Allah. Niat karena Allah ibadahna oge sadayana oge ulah karena ria ku jelema karena ibadah khusus kersaning Allah niat lillahi ta'ala. Lahum eta tetep bikin itu jama-jama anu hajian wa yadhkuru jeung kudu ngalobakeun zikir itu jama-jama teh asma Allah kana nyebut nami-nami Allah kana zikir ka Allah iraha fi ayami dina poe-poe maklumatin anu geus ditangtukeun contona yaumil arafah yaumil idul adha nyaeta waktosna mencit kurban sareng melontar jumroh tah didinya urang tiasa mencit kurban kalayan dagingna dibagikeun ka fakir miskin waktu sarita ayeuna mah dikelola ala marojak kohum kana naon anu rizki nu dipasihkeun hum ka itu jama-jama haji tina naon rizki teh mimbahi matil an'am tina binatang ternak anu dipencit nyata binatang ternak waktosna hari kurban. Fakulu maka sok dahar ku anjeun kabeh eta dagingna minha tina kurban eta
nyaeta 1/3 urang tiasa nyanak lamun hoyong tina eta kurban sesana kudu dibagikeun ka fakir miskin. Jadi urang tiasa nyanak 1/3 upami hoyong, upami henteu mah wios teu kedah nyanak bagikeun sadayana ka saha waat imu jeung sok bikeun dahareun eta atawa dagingna alba isa ka jalma-jalma anu perlu anu miskin al faqiro jeung jalma anu fakir. Jadi sasesana lamun urang hoyong 1/3 bagikeun ka jalma isa jeung fakiro fakir jeung miskin saterasna summa tuluy yakdu kudu ngabersihkeun anjeun tafasahum kana sadaya kotoran anu aya dina badan. Contona neutekan kuku, dicukur rambut, mun bisa mah digunul, mandi jeung sajabana. Wal yufu nuduruhum jeung sok sampurnakeun nadar anjeun dina poe eta mun kaduh nadar. Wal yatawafu jeung kudu tawaf anjeun bil baitil atiq nyaeta ngurilingan Ka'bah bil baitil atiq dina rumah Allah atawa tempat ibadah atiqi anu kuno anu pangpayuna aya nyaeta di Masjidil Haram tah eta haji disebatna. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna insyaallah patepang di dinten ieu. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.